di antara penyebab asup kana neraka tersep ka ahlul bait, tersep ka para habaib. Kangjeng Rasul nyarios harus dinyalira ti Gusti Allah. Nah, hadis nu diriwayatkeun ku Imam Tabrani, "Falau anna rajulan su'ada baina rukni wal maqam, tapasola wa soma sumamata wa huwa mujudun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar." Jalma nu bisa nepi ka hareupeun Ka'bah, jalma bisa nepi ka hareupeun Ka'bah, salat antara Ka'bah jeung maqam Ibrahim, dirinya mah keur puasa keur salat maot di jero Masjidil Haram, di hareupeun Ka'bah, di hareupeun maqam Ibrahim, keur salat keur puasa. Tapi hatena aya teresep ka ahlul bait dakhalan nar, asup kana neraka. Alaman yuzgidu ala Muhammadin hasarallahu yaumil qiyamati yahudiyan. Ingat jalma nu mewa ka duriyah Rasul dikumpulkeun poe kiamatna Yahudi. Poe kiamat jadi Yahudi. Wa man dolama ali baiti adkhalallahu nar, jalma nu nganiaya ka ahlul bait diasupkeun kana neraka. Naudzubillah, jalma anu wantun nyebutkeun si padahal kan diantara menghormat teh manggil ku nama kemuliaan, dan bade dipanggil nama Habib, dipanggil nama Syarif, dipanggil nama Sayyid, mau ditafsirkan aya urang. Kalau Rasul jadi pimpinan para ulama di Indonesia, Habibana Rizik Syihab, naon ka bisa urang? Lil ibarat lamun bapak urang keur digarebugan nyepengan supuna bapak kitu hungkul. Sok ayeuna Abi Bahar ditangkap penyabis anaon urang? Lain perang bedog ayeuna teh. Perang sistem jeung hukum bisa teu can latihan. Nah ieu makana leha-leha wae. Hiji-hijina senjata urang doa kedul deui. Aya nu gotol keneh ngadoa suku jang sorangan bae. Doa lancar rezeki jang sorangan, doa salamet jang sorangan, doa sehat jang sorangan. Cik atuh doa lancar rezeki doakeun para relkeun, para alim ulama, para mujahidin, para pejuang supaya dapat. Jadi malobaan anu cinta semakin digogoreng teh. Jadi segala pikajatan makar makait tipu daya telung sih sing diuihkeun kana kepada malaman. Segala pinutu damang sing didamangkeun. Benda-benda sihir nu aya di diri abdi sadaya akan tepat-tepat abdi sadaya sing diuihkeun kana kepada malaman. Setan-setan, jin-jin jahat, jalmi-jalmi jahat diusir ti abdi sadaya, ditebikeun ti tempat abdi sadaya. Kalimat abdi sadaya terus nyakup tadi terus disebatan para ulamana Habib Rizik Syihab terus disebat nyakup eta teh sabab doa mustajab ngadoakeun batur teh ka urangna teh lantaran doa ala dohul gaib. Doakeun ieu senjata Islam. Maka perbanyak zikir. Pasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika. Sing sabar batur ngaromongnya nek macah belah batur kan nya bagi-bagi tugas nih. Ieu nyerang ka ulama habaib lewat naon? Lewat akhlak. Seolah-olah Habib teu bejat akhlak. Ieu nyerang lewat budaya seolah-olah nek macah belah bineka. Ieu nyerang lewat politik seolah-olah nek rusak NKRI. Ayeuna muslim nyerang lewat duriat seolah diragukeun kehabibanana. Urang nyerang lewat mana yuk? Bagian naon urang tugasna? TikTok. Batur teh cara Belanda baheula hayang nyocok Indonesia jongjon. Tapi teu kaciwit kulit ka bawah daging. Harta kekayaan di Indonesia nu diumumkeun ku para leluhur nu disebut 9 naga. Jongjon ngarep di Indonesia. Nu bakal ngaganggu umat Islam ti baheula ge anu ngalawan penjajahan mah umat Islam. Supaya umat Islam ulah ngaganggu maneh jauh-jauh diadukeun der umat Islam santri jeung santri pasya nu sok kurut jeung nu kurut silih gorengkeun. Tapi bisi malik nyerang make benteng PKI make benteng partai make benteng berpangkat. Jadi umat anu nek ngalawan anu nyokcok Indonesia samemeh kana intina bentrok jeung PKI, jauh-jauh jeung PKI jeung partai, jauh-jauh jeung partai jeung bedil, jauh-jauh jeung bedil bentrok takdir jeung takdir. Itu takdir kita diadu domba. Lamun terjadi perang nuruk saksaha urang jongjon 9 anak mah adem ayam sih. Nah rencana musuh teh ngajajah Indonesia maehan jelema nu berjuang. Lamun jelema nu berjuang teu paeh diadu domba. Lamun diadu domba ieu teh bisa paeh diganggu. Maka sampai ka ayeuna tu disebat perjuangan ulama revolusi akhlak iraha berjalan. Can pernah berjalan diganggu terus. Tugas urang naon? Manglawan dengan kaditu nyegat ulah di kapenjarakeun. Hese teu bisa molisikeun teh nyaho jalani tugasna.
revolusi akhlak di kampung. Sakampung Margaloyo orang lakukan revolusi akhlak nukar dulu ke masjid cina ke masjid nukar dulu masantren cina masantren karena loba di luhur toko anu ngarewa ka ulama akibat tadi nanti marasa tren beureum. Revolusi akhlak pimpinan urang sarerea imam besar umat Islam di Indonesia terganggu ku dipolisikeun ku segala maka jalani tugasnya ieu nu paling deet urang imkan ngalakukeun. Lamun ibarat dulu orang di kakayati bisa ngalawan teh mah bere dahar anakna gitu kan. Mantuan gelut teu bisa anakna nu lapar bere dahar sakitu we bisa urang. Jadi orang ayeuna tugas loba ngadoa jangka salamatan sararea doakeun umat Islam sing sina bersatu gitu. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wajma' kalimatum alal haq. Satukeun umat Islam, tuntaskeun urusan pacokcekan antar umat Islam. Satu katakeun keputusan dina kebenaran, tulungan ngelehkeun musuh. Kuat sabar, wala yulaqaha illa duhadin adim. Moal bisa aya nu ngalakukeun kecuali ahli sorga. Moal bisa aya nu ngalakukeun silaturahim ka jalma nu beudeung paham, silaturahim ka jalma nu ngamusuhan, silaturahim ka jalma nu benci, moal bisa ngalakukeun kecuali ahli sorga. Hayang jadi ahli sorga. Hayang jadi sorga. Siap berangkat ke surga. Kemana? Silaturahim kanu ngewaeun siap. Siap ngajang persatuan. Siap bersama. Siap lalayeutan. Takbir. Calon panganten Jang Anwar sehingga paparing barokah afiat kalancaran ramakna anu ditudamang sing ingal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bijahil Nabi, bidirin Nabi.